wayahna bantu salat mah 11 bae mamaca teu kuat cenah kieu 11 7 asalna 7 ge cenah teu kuat 3 asalna cenah 3 ge teu Aisyah hayang naon sih sabenerna malam ieu urang keur ditonton ku malaikat keur ditonton ku para ahli Allah di pondok rek ngayakeun maulid ngagungkeun ka Kangjeng Nabi. Malaikat ditonton nongton ti isu kene ti kamari keur nyeun tenda malaikat nongton boleh lain lalagaan datang ka isuk-isuk tadi datang ka asar barang maghrib malaikat barali pas ini nyana lantaran panitiana perebut untung jadi malaikat teu betaheun sial cak cenah tanu kolot tambah wawatna tah cenah cak malaikat ya Allah kaambeun teh ku malaikat aneh malaikat datang ngambe benerna cenah tadi pondok cek nyana sararialnya saya malaikat diumung sial tapi tetap lama tuh panitia mah panitia urusannya na urusan urang mah tetap ngagungkeun karena dilahirkeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap urang mah urang karohmatan ku Kangjeng Nabi panitia mah panitia kabenduan ya tuh masing-masing bersoka yang babarengan jeung kami mah kami di dieu Kangjeng Nabi teh nu sakumaha tadi geus dicaritakeun afdalul makhlukot pangutama-utamana makhluk pangkasep-kasepna pangganteng-ganteng malam ieu teh urang keur ngarayakeun hiji manusia anu kas ganteng tapi lamun sakadar neangan nu kasep atuh haji pendek kasep sakadar neangan nu kasep mah ambalaya di dieu ge atuh haji nasir jasa kieu mah maksudna dibandingkeun jeung di solear mah lah kasep lah tapi nu hese ge lain sakadar kasep banget neangan nu kasep loba di pondok neangan nu geulis ambalaya bukti kasep jeung geulis loba lantaran lalaki bogoh ka awewe awewe bogoh ka lalaki berarti kan kasep geulis aya lah sautak saeutik kasep jeung geulis tapi nu diperlukeun mah lain banget nu diperlukeun mah kasep hate tah nu hese ge ieu kasep hate kasep banget mah urang kurang kasep kayapan nyayapan sia Jepang atuh kunaon bodoh-bodoh bisa operasi plastik kayak kasep bisa anu irungna kurang mancung dimancungkeun bisa cari ibu urang sararea anu aya nuju masantren eta kan dioperasi plastik geli-gelis nu kasep aya tapi aya nu dioperasi plastik modal angger kita ngoperasi sakieu tapi angger bae kos ge kene nah neangan nu kasep gampang neangan nu geulis gampang tapi nu kasep hate nu hese ge maka dibutuhkan jang supaya kararasep jeung gareulis hate manusia anu pangkasep-kasepna jeung pangganteng-gantengna jang ngasepan batur jang ngageelisan batur ialah junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam simkuring di Cilongo keur dongeng Kangjeng ti mimiti hamil lahir
tahun kahiji kedua katilu kaopat kalima kagenep katujuh geus 3 kali maulidan kakarak datang ka tahun sabaraha 2 hiji jadi engke muludan di Cilongok deui ke tahun 22 ka tahun 22 umur tahun 22 kumaha Kangjeng sampai 25 nyawa tamat nyawa henteu datang ka umur 63 aya di dieu mah moal mah rumusan di dieu mah moal doakeun eta di ditu engke di ditu atuh cekclok atuh jadwal di dieu mah jadwal kayak di Cilongok tah terus kita ada karak umur 20 hiji ya Allah ya Rabb. Nah ieu mah cuplikanana bae Kangjeng Nabi teh keur meubeujeuhna umur 20 kasep aya di Kangjeng Nabi ganteng aya di Kangjeng Nabi gagah aya di Kangjeng Nabi pinter aya di Kangjeng Nabi teh an-nabiyul ummiyun nabi anu bangsa ummi hartina ummi teh teu sakola teu maca tapi pinter apan ieu menyamacanya sakola bodoh terus tapi bahasa sekolah henteu gaji henteu maca henteu tapi pinter masyaallah karim ummi hartina ummi teh lain bodoh kade teu maca teu sakola tapi pinter berarti kan langka jelema anu teu sakola teu ngaji teu maca tapi pinter langka coba neangan di pondok nu teu maca atuh nu teu sakola komo anu henteu ngaji aduh atuh geus acak-acakan tapi Kangjeng Nabi ngahaja ku Gusti Allah teh disakolakeun teh dipasantrenkeun teu maca sugan Kangjeng Nabi buca baca henteu teu nulis Kangjeng Nabi lantaran mun Kangjeng Nabi nulis besi dianggap Quran teh buatan Kangjeng lamun Kangjeng Nabi maca besi dianggap Quran teh buatan Kangjeng nang macaan kitab-kitab nu baheula maka Kangjeng teu pernah nulis teu pernah maca ummi nah tapi kapinteran Kangjeng eueuh tanding kanyahoan eueuh tandingna Kangjeng Nabi nyaho lalakon ti mimiti memeh Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Adam memeh Kangjeng Nabi Adam diciptakeun geus nyahoeun Kangjeng Nabi Masya Allah karim nu bakal Kangjeng Nabi apaleun bakal pibakaleun sageusna Kangjeng Nabi teu aya bakal terjadi anu bakal terjadi tahun 2017 keayaan di dunia geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi bacaan kurang hadis Bukhari bacaan kurang hadis Muslim bacaan kurang hadis Sunan Abi Daud dan hadis-hadis nu lain bakal kanyahoan kapinteran Kangjeng Nabi bahkan lain bae nu kadeuleu ku mata kasat di kuburan geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi anu dagang karung ngabohong pengeul eta geus dicaritakeun gitu Kangjeng Nabi anu mabok bakalna geus sikat habis ku malaikat geus dicarita-caritakeun terus engke baas sudang ti kubur geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi terus engke digiring ka mahsyar timbang amal ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim terakhir jelema surga jelema di neraka geus dicaritakeun Kangjeng teu pernah maca Kangjeng teu pernah nulis tapi kapinteranna moal aya tandingna nah malam ieu ku urang keur dirayakeun manusia nu pangutamana panggantengna pangkasepna pangpinterna mudah-mudahan urang kabehan kasorot ku rahmat Kangjeng Nabi sehingga ku rahmat Kangjeng Nabi nyorot ka urang nu tadina can nyaho jadi nyaho nu geus nyaho leuwih nyaho nu can mantep jadi mantep nu geus mantep leuwih mantep sehingga urang wauh ka Allah wauh ka Kangjeng Nabi di akhirat urang mun wauh ka Kangjeng Nabi atuh langsung ku Kangjeng Nabi di aku lain alhamdulillah sing geus pede jasa nyaho wauh nyaho henteu atuh jana asa wauh bae ilah Kangjeng Nabi teh kurang kudu diwawancara ngawahan Kangjeng Nabi ngaranna loba Kangjeng Nabi ditaros ku salah sahiji jelema anu unik ningali Kangjeng Nabi man ismuk saha ngaran anjeun padahal nyaho ka Kangjeng Nabi tapi ku taajub-taajubna ku kasepna gantengna pinterna trampilna tangkasna sehingga jelema harerang
ditaruh ente saha ngaran ana Muhammad isukna ditanya deui man ismu kudu sejen ai anjeun saha ngaran ana Ahmad masyaallah karim isukna deui ditanya deui man ismu padahal mah nyarahun di Mekah teh ku taajub lah ditanya deui ai ente saha ngaran ana Toha isukna ditanya deui man ismuk saha anjeun teh ana Yasin ya Allah isukna ditanya deui man ismuk ari ente saha ngaran ana Al-Mahidzunub isukna ditanya deui man ismuk ai ente saha ngaran ana Al-Hasyir isukna ditanya deui man ismuk ana Ar-Rauf ditanya deui isukna ana Ar-Rahim isukna ditanya deui ana Siraj isukna aya nu deui man ismuk ana Munir ditanya deui man ismuk ente saha ngaran ana Muddatsir aya deui nu narnya deui man ismuk hebat-hebat deui ente saha ngaran ana Muzammil aya deui nu nanya man ismuk saha sih ngaran antum ngaran ente ana Mudzakir lo baca sangaranna nah lamun ngaran-ngaran Kangjeng Nabi eta urang talar aya di jero hate di jauh kene Kangjeng Nabi geus ngagrokeun tertera di kalbumu ada kumisku ya Allah panai urang mah lain di hatimu ada karung goning wah Masya Allah kari pohara komo di Haji Nasir mah di hatimu ada SPPT hanya hoan tertera ya Allah ya Rabb kanya hoan. Nah Kangjeng Nabi rahmat menyorot ka urangkeun urang mah nyahonna ngan ge Muhammad urang mah nyahonna ngan ge Ahmad urang mah nyahonna Toha Yasin tuh masalah geus sakitu ge asal lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sorangan di kamar ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sorangan di kamar urang mah daek maca kos kitu aya cau nu kadeuleukan lain Kangjeng Nabi cau mun cauna gede ya Nabi salamna kencang ya Nabi salam lamun cauna cau emas maka dake ya Nabi salam kok maji pending malah mun sueunan naonan mun mah heuai bae cak Kangjeng Nabi tolol teh budak iya tuh Kangjeng Nabi leuy urusan dulu ge widara Masya Allah lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi sapoe sapeting 4444 ya Allah lamun teu bisa 4444 444 masih loba kene atuh dasar sia mah kudu syukurkeun ka sumur pareung 44 teu kuat Masya Allah ngajual karung mah mun 40 ya geus kieu bae lakunya cuma 40 dai hari ini udah hari ini jangan makan ya dai ya ayo baca sholawat 40 teu kuat ya Allah ya Rabb Masya Allah nah ilah Kangjeng Nabi wayahna banteu salat mah 11 bae mamaca teu kuat cenah kieu 11 7 asal 7 ge cenah teu kuat tilu asal cenah tilu ge teu Aisyah hayang naon sih sebenarnya ya Allah ya Rabb baca sholawat nu urang resep Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad cukup arada yang panjang eta bae cenah sok dibaca dina salat ngalawana sholawat Ibrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina sampai fil alamin innaka Hamidum atas pendek tingjen tamu kieu mah atuh eta teh sok dibaca urang yang ngaji Allahumma sholli ala coba ayo kebecus budak Nuril Anwar itu kukula tadi mimitian deui poho deui ya Allah ya Rabb
Masya Allah. Nah baca kurang sholawat nu mana be. Nah ilah Kangjeng pas umur 20 tahun gagah Kangjeng Nabi. Masya Allah karim. Ganteng ketinggali ganteng kulit abyadha musyarraban bihumratin, putih campur kemerah-merahan. Ya Allah, urang lamun ngadengi kulit Kangjeng Nabi putih kaberem-bereman berarti kan kembang ros. Begitu ningali orang ka Haji Pandi, ya karim ieu si kulit naon ieu ya Taurat saolah saoman buruk atuh hese. Masya Allah kan sakit dibungkus ya nu kadeuleun nu ieu na dong jerona mah wallahu alam pasti totol memang aya lah. Ya Allah, dan Rami mah hideung manis, maksudnya hideung kereta api banyak yang nunggu ieu ya karim. Nah ieu kulitna Kangjeng Nabi geus saya jaritakeun aya nu mantak ditiru ge ku awewe geus dipulas-pulas eta nurutan hayang akur jeung kulit Kangjeng dipulas mimiti kuno hideung heula ditambahan kuno koneng geus gulag-gilag da hareupeun kaca. Ya Allah, tambahan kuno beureum beureum teuing ku ari ku ungu kaluar teh jadi Persita. Ya aing nangis sia. Masya Allah karim. Ya kulit Kangjeng parah. Ya Allah ya Rabb, musyarraban bihumrat wasi'al ainain, socana rada ageun zajabhatin hilaliyah buleud beungeutna mun ceuk urang Bandung mah ieu teh wajah sirih ngadaun seureuh. Apa aya julukan di parahyangan be beungeutna ngadaun seureuh celina celi lenci. Atuh celi atuh pan ieu mah lain celi lenci, ieu mah celi curak ngaranna. Celi lenci maksudnya bagus, lamun kaluhur gitu teh berarti pinter, mun deplek itu bodoh. Ya deplek. Celi lenci batak lamun orok keluar celina rancung geus pinter ya Pak. Iki aya saeutik lencingan lencina lenci leuweung aing. Masya Allah karim. Nah kemudian ieu baca kurang parahyangan Masya Allah kitu gado endog sapotong. Ya Allah sok aya semua aya ieu saeutik teh ngaranna gado endog sapotong. Ari ieu mah pan endog naon coba? Atuh ieu mah endog buruk. Cangkeng da cangkeng biola iya kari. Masya Allah bitis buah jantung eta parahyangan anu urang pondok mapan ieu mah buah nangka kabeh. Ikir cerita urang parahyangan Kangjeng Nabi mah Masya Allah kari marbu alqomati sedang dedeganan jangkung teuing henteu handap teuing henteu gede teuing henteu leutik teuing henteu lintuh teuing henteu kuru teuing henteu. Kadua urang lamun Haji Padi mah atuh kikian kieu nanaonan atuh saanu resepeun si awak modal kos kieu atuh jai mah ya Allah ya Rob lamun lempang sorangan aya anjing pajar tulang lempang. Tapi lumayan sakieu lumayan. Nah inilah Kangjeng. Tapi anehna Kangjeng ketika Kangjeng calik sareng sahabat pundakna selalu pangluhuran Kangjeng. Misalnya Kangjeng ngariung jeung nu pendek pundak Kangjeng luhur aya deui nu datang jangkung Kangjeng tetep bae padahal kitu-kitu bae henteu kikieuan cara dipendi hayang jangkung teh kieu henteu nya mah ngejere bebeng henteu kos aya meraknya mah hot
henteu Kangjeng mah calik we biasa aya deui jangkung pohara sumping tetep we begitu calik Kangjeng pangluhuran bae pundak keajaiban Kangjeng di antara keistimewaan Kangjeng begitu dibarengan ku hiji jelema tatadina nyana di jalan panas asal amprok jeung Kangjeng tiis Kangjeng di mana bae jelema ngahiji jeung Kangjeng tiis adem zahiron wa batinan zahirna tiis lantaran di luhur horenganan di tiungan ku mega lempang ka mana bae Kangjeng Nabi teu pernah kasorat ku panon poe nu mantak teu pernah kasorat ku panon poena bebeja ka Gusti Allah Gusti abi isin kudu nyorot Muhammad panon poe isinen wayana sakitu ditutupan ku mega tiis ka mana sih pan mega ge pernah bebeja ka Gusti abdi mandek nyingkap bae kena kasorot ku panon poe teh si eta mah saha si eta eta ngingkir mega ge wow panon poe cak mega hantem panasna tingkatkeun panasna tingkatkeun mantak jana ku kikieuan we kakerepekan Kangjeng mah mungkin panon poe nyorot ka Kang Isin ya Allah ya Rabb malam ieu urang teh keur ngarayakeun eta afdalul makhluqat masyaallah bandingkeun jeung Kangjeng Nabi jeung malaikat Jibril masih muliaan Kangjeng Nabi pohara ieu malam ieu manya urang teh ka sorga lah insyaallah lah ka sorga kajian kumaha ge kula masuk ingat Siti Suwaibah bae jariah Abu Lahab begitu Kangjeng Nabi lahir ku bungah-bungahna manehanana kan nyusuan Suwaibah teh begitu balik ka Abu Lahab teh si mana maneh Suwaibah tas nyusuan Muhammad emang geus lahir wah eta teh alok kaula cek Abi Lahab mana nyusuan sok susuan ka ditu bungah biasa cek Abu Lahab bunga kula luar biasa begitu balik deui Suwaibah ka dinya Suwaibah lantaran maneh nyusuan ka alok kaula nu ngaran Muhammad wah ieu detik ieu maneh merdeka dimerdekakeun langsung ku Abu Lahab ku bunga-bungahna Abu Lahab lahir alokna kacaritakeun di akhirat Abu Lahab disiksa lantaran nyanakan teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasul teu iman nyana Abu Lahab teh kapan adina Abdullah Kangjeng Nabi teh putra Abdullah boga adi ngaranna Abu Lahab boga adi deui ngaranna Hamzah Kangjeng Nabi mamang ka Abu Lahab teu iman Abu Thalib mamang sarua bae teu iman ka Kangjeng Nabi mantak aya dina Al-Qur'an tabbat yada abi lahabiu ma watab ulah kitu atuh tabbat yada abi lahabiu watab terus ada jawab bisa tanda ente apal tabbat yada abi lahabiu watab ma aghna anhu maluhu wa ma terus sayaos eta bae orang mah saya uslana nyana saya nah iyalah Abu Lahab guys ke di neraka Abu Lahab aya kamodelan kumaha kamodelan anak ketika poe Senen mun carita aya poe mah Abu Lahab ku bungah-bungahna waktu lahir Kangjeng poe Senen di akhirat Kang Abu Lahab ditiiskeun di neraka ngagolotroknan karasana tiis model bahkan diangkat siksa kaol mah ngan seukur sadika kidong tasa kengkeongan tapi tiis eta ku bunga alokna nu ngaran Muhammad lahir di akhirat teu iman dibere tiis atuh komo urang iman ka Kangjeng ih atuh komo urang ka Kangjeng sanajan ka neraka tiis lah atuh tuh kena naon kena ka neraka ieu serah kajeun ka neraka ulah dai urang mah tetep surga dai bapak lu mah biarin ke neraka kata ya Allah tuh kan pohara sakitu teu iman tiis atuh komo urang tinggal ningkatkeun keyakinan urang
ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah dengan cara lobakeun maca sholawat. Geus pokona mah Kangjeng Nabi kan nangtung. Ketika orang ditimbang amal Kangjeng Nabi nangtung di tengah-tengah timbangan. Ende. Maju imbang amal. Salat teu husu trek. Zakat tilok trek. Bohong osok oplos barang geus kieu bae mah kakenca. Teu daekeun ka katuh teu daekeun. Cek malaikat mah tuh kudu ka neraka cek Kangjeng kela. Ditanya, kan Haji Pendi mumun osok muludan kan? Wih atuh osok abdi, Masya Allah osok pisan tuan, sok macaya Nabi salam. Ikhlas apa ente sih setengah lah. Kangjeng tenang. Penyelamat Kangjeng teh bakal dibere syafaatil uzma. Syafaatil uzma teh hartina pitulung anu gede nu teu dibikeun ka nabi-nabi nu sejen iwal ti Kangjeng Nabi urang. Ai jelema nu puguh mah waliullah teu kudu ditulungan jadi bisa ka sorga sorangan. Ai kitu mah solihin atuh teu kudu ditulungan. Lain haji solihin. Besi kae aing tah solihin tah besi kitu. Lain. Solihin mah jadi bisa ka sorga sorangan. Ahli ibadah mah bisa ka sorga sorangan. Nyana mah langsung ka sorga. Ari ieu syafaat jang saha? Jang anu disna ka neraka tah disapaatan ku Kangjeng nu penting iman. Iyalah urang bungahna boro-boro umat Kangjeng Nabi na boro-boro umat Kangjeng Nabi Isa berikut Kangjeng Nabi Isa laporan ka Kangjeng Nabi urang. Umat Kangjeng Nabi Musa berikut Kangjeng Nabi Musa na laporan. Umat Kangjeng Nabi Ibrahim berikut Kangjeng Nabi Ibrahim laporan. Masya Allah karim. Kula sok ngadengewe di Haji Pendi Nabi lulumpatan eta. Ai subuh teh kula sok ngadengewe sorasa jore amat. Lulumpatan tah minta pertulungan coba cak Haji PDK Nabi elut pun Nabi elut hese coba suara seraknya tuh bisa itu pakai buku tuh bisa wah brengsek ya. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah untung urang jadi umat Kangjeng Nabi urang. Nah kagagahan Kangjeng emang kumaha? Kagagahan Kangjeng tembongna ketika di Mekah aya jawara geledegan ngaranna Rukana gagahna tenar sa Mekah. Katenaran Rukana lantaran nyana guru penca sa Mekah. Guru penca Abu Lahab teh belajarna di nyana. Abu Jahal belajarna di nyana. Haji Nasir higana Haji Pendi tetaramat ka Bogor lain orang belajar Cimande dagang salak di dieu kiciuan melulu teu meunang mani kerpek-kerpek kadal kieu wah aya orai set giliran aya musuh lupa koreng dagang salak di Bogor ieu duduaan ieu teh beres we tapi lumayan yang nyingsinan kadal we mah. Golok panjang biasa ini cabut pendek golok tuh panjang udah gesieun euy mah Haji Pendi golok panjang amat ieu Masya Allah sajengka jadi itu tukang tipu maka golok-golok pakai nipu lain dagang bae jelema nipu lain ka awewe bae nipu lain ka pemerintah bae nipu golok pakai nipu ieu jelemana saruana jeung si Haji Nasir kula geus sakit boh hebat hati golok Masya Allah kula kan osok didele-dele golai buatan mana golok yuk maksudnya paranti kalapa apa ke suluh apa paranti gelut kan kanyawan orang dicabut ya set inna lillahi wa inna ilaihi raji'un potong Sirukana gagahna luar biasa lantaran Mekah mah dikuasai ku jana kagagahanana jangkung gede jelemana pas samprok jeung Kangjeng Masya Allah digang nu hese lumpat cakru kara mad aing keheul ka dia dikerumuni manusia disegani manusia
dipakai karesep ku manusia. Dek lompat ke mana dia? Pernah karangkasnya nah. Balik ngaran dia itu. Poteskeun dia. Tinyawa dia kain. Ngaing guru pencari Mekah. Eueuh nu tah nyahoeun ka ngaing. Kagagahan ngaing geus nyahoeun kabeh. Bu Jahal, Abu Lahab, anak buah aing. Ayo sia di ka mana lompat. Cek Kanjeng Nabi, hayu urang adu kekuatan. Jah, ngalawan dia. Hayu. Sok urang adu kekuatan. Saha coba nu eleh. Wow. Eta kirukanah langsung ninju. Pereupna ge segede kalapa. Rukanah, masyaallah. Asana lamun jeung Haji Pendi mah teu kudu gelut, dikieukeun pae. Kae ku gagak langsung balepak bae. Haji Nasir mah kena angin adok ngagulibes. Gagahnya seru kana tenar. Jawara geledegan, masyaallah karim. Kanjeng langsung ningali permainan rukana, tenang Kanjeng. Begitu leungeunna datang ke Kanjeng, cekal ku Kanjeng. Begitu dicekel, awakna ku Kanjeng dicekel. Sakitu gedena, mungkin sakintal setengah maya rukana. Diangkat ku Kanjeng Nabi. Set, kalau kumaha gua. Cek Kanjeng Nabi, langsung ditutukeun. Atuh kapoekan. Kanjeng Nabi sidak kebaik. Sidak gagah. Begitu udah. Ulah dulunya nah remeng-remeng. Aya kene dia emang didinya. Ulah coba-coba sih. Ayo cek Muhammad udah. Cek Kanjeng udah. Awas ya. Ulah awas atuh kuari bae sih. Langsung masang deui. Begitu masang Kanjeng Nabi mah kieu bae. Teu ngalawan Kanjeng kieu sidak. Langsung ditijuan ku kirukana. Dek sadaekna. Memehna malaikat Jibril datang. Mat, tenang. Ulah dilawan. Sidak. Hidak. Begitu ditijuan langsung ke kirukana. Kanjeng Nabi maca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Kacan nanyakeun sabaraha kali. Sia mah bawel jasa. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Acan ieu mah acet budak ja. Nyawa si acet. Kirukana tina tanaga luar datang ke tanaga batin. Sia kuaing kuaring. Aing make tanaga batin nang di Cisoka. Pelor geus dahar ku aing, gabah geus dahar ku aing. Ambo. Pohara teh Cisoka pohara eta. Nah, langsung dibetenkeun. Kanjeng Nabi Haji Pendi ge bisa teh ku situ beten-beten. Ngan kapacirit. Lain tanaga nu kaluar. Beres. Dibetenkeun langsung tijuan Kanjeng Nabi. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Timiti ditaruh terus tijuan sakadaek make tenaga dalam terus dikerahkeun. Kanjeng Nabi tetap subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Datangkan geus sajang nang oleh pas. Aya terus Kanjeng terus subhanallah bihamdihi. Ye hayu. Golek paksa. Langsung teu pamit deui balik ki rukana. Bebeja ka babaturan. Woi, orang di urang geus aya ahli sihir. Saha eta Muhammad orang ahli sihir, kos kitu ge ulah diantep. Encan diangkat jadi rasul kakarak umur 20 tahun geus ngelehkeun jawara geledegan. Babacaanna subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Baca 202 dibacana ngan ulah napas. Kira-kira Haji Nasir langsung aduh. Macana 202. Okos aya jelema usahana keur ngajejes
usaha keur ngajejes bingung nyana ngobrol jeung anakna nak usaha abah ieu keur kieu bae nya heueuh ceuk geuna ieu boro-boro ngagedean urang hutan tungtungna mah ieu mah wasa potong nyanaknya heueuh ceuk geuna ieu kumaha kahareupna ieu urang jol bae aya Kiai Husain Al-Imani waliullah datang begitu datang tata dina jana geus ngomong ti heula ka anakna duh itu ti jauh keneh aya kiai asana kurang tepat amat cek nya datang urang keur kieu lain embung mere jeung lain teu hayang ngahargaan tetapi urang keur riweuh datang sasalaman ngomong kieu je Kiai Husain sebenarnya mah kedatangan kula kurang tepat lantaran atuh lah sakumaha tadi diobrolkeun je kadangnya ti jauh kene wali mah nyahoan mentek sing ade wali mah nyahoan nyana beureum beungeut beureum tetep jujur urang ka imah ulah bingung-bingung cek Kiai Husain Al-Imani ari hayang maju mah baca bae di surat Al-An'am sasurat baca ngan pelebah ayat wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah baca 202 wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah artina pangeran anjeun teh nu maha sugih tur ngabogahan kadeudeuh rahmat baca 212 tah eta dibaca bareng balik Ki Husain ka ditu dibaca tah bahkan macana lain nyana bae anak maca pamajikan maca surat Al-An'am sasurat ngan pelebah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah 202 macana Masya Allah ngan saminggu dibaca eta dagang Masya Allah kani luar biasa naon bae kesulitan aya jalan bae teh Gusti Allah ya Allah ya Rabb terus makin ningkat neangan Ki Husain ieu ka mana Ki Husain maksudna terima kasih teu daek kapanggih asal datang ka imahna eueuh salila nyana aya di imahna mah tah Ki Husain teu daek datang-datang pan aya kiai urang mah lain kitu pan wah pasti deuk mere ka aing wow malah geus diteleponan kapan mau ke sini kapan udah ada kerasanya belum kiai tolol sama kiai kos gitu mah kiai aya kuari kiai na ge aya kiai asli embung dibere jalainangnya nang Allah ayat nage ayat nu Allah nu macana ge nyana atuh geus pasrahkeun ka Allah teu daekeun ka panggih nah eta ayat lain sambarangan baca mantap make aturan 202 ieu mah keur nyaritakeun 202 tah subhanallah bihamdi subhanallah 202 sarua jeung ayat eta wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah masyaallah karim sok kukula diijazahkeun ka kabeh bisa aya kesulitan perdagangan ya khususna ieu nya tapi ingat engke ka ditu mah sapi sekarang ge dibahas cenah hese dek mere ieu geus menta sapi ti heula bahkan memeh maju sapi geus kudu ditungtun tolol lah amal manjur nah surat naon tadi engke kula bejaan dah celina lain celi lain biasa tuh dai amankan iya karim nah iya ge maca subhanallah bihamdi subhanallah 202 ngan ulah napas teu kuat cenah ge sakuatna datang ka mana urang ulah napas subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallah sabaraha tak kuatna engke 10 20 kuat eureun barakat deui tai Kanjeng Nabi datang ka rukanah ngaleh-leh teu kuat nah tenar kahebatan Kanjeng kagagahan Kanjeng kasep aya di Kanjeng ganteng aya di Kanjeng gagah aya di Kanjeng pinter aya di Kanjeng cerdik aya di Kanjeng wah segala aya di Kanjeng aduh awewe lapar neuleuh Kanjeng seubeut ku kasep aya jelema geus 2 poe 2 peuting teu dahar asal neuleuh Kanjeng ya Allah seubeut
urang coba keur seubeuh neulah Haji Pendi lapar urang keur seubeuh neulah Haji Nasir belu ai lapar bantengan belu bahasa Jerman. Ya Allah ya Rabbi Kang Masya Allah hingga mun kudu dicaritakeun mah lobalah awewe anu pagedrug jeung awewe deui lobalah wanita-wanita anu pagedrug ngan kulantaran Kangjeng Nabi mah naon kitu ngaranna embung diperebutkeun ngadoalah Kangjeng ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb abdi teh hamba Gusti dibere kasep dibere ganteng dibere sagala-galana lain nu abdi nu Gusti abdi dilahirkeun ka dunya ku Gusti teu ngaku-ngaku abdi mah ulah jadi fitnah ka kasepan abdi ulah jadi fitnah ka gantengan abdi sakumaha fitnah na kasep nu dibawa ku Kangjeng Nabi Yusuf dulur kula sakumaha ganteng nu dibawa ku Kangjeng Nabi Yusuf dulur kula jadi fitnah sehingga dulur kula nu ngaran Yusuf ka penjara sanggeus di penjara loba fitnah-fitnah nu lain amankeun abdi Gusti supaya ulah jadi huru hara ka kasepan teh ti harita ka kasepan Kangjeng mastur sehingga tenang tentrem neuleuh kasep tapi teu jadi fitnah Kangjeng kasepan Kangjeng jeung Kangjeng Nabi Yusuf bakal tembongna engke di surga Kangjeng Nabi Yusuf eleh ku Kangjeng Nabi urang ngan teu jadi fitnah di dunyana tenang tentrem urang geuleuh Haji Pendi kan kasep tapi tenang tentrem maksudna teu kahayang teu naon datang ka embung urang geuleuh beungeutna ge datang ka embung urang gitulah Kangjeng Nabi urang ya Allah ya Rabb kasep Kangjeng teh nah iyalah Kangjeng membawa rahmat maksudna kumaha bisi aya nu can apal bahwa pangeran teh Allah Kangjeng Nabi diutus rahmatna terus ke kampung urang sehingga urangnya oh pangeran teh Allah besi can aya apa can aya nu apalin bahwa nabi akhir zaman teh Kangjeng Nabi rasul terakhir teh Kangjeng Nabi rahmat Kangjeng Nabi nyorot ka Tangerang khususna umumna ke saantero urang apal ku ari nabi urang nabi akhir zaman la nabi ya ba'di cek Kangjeng besi aya anu bodoh kasorot ku rahmat Kangjeng ulah datang ka bodoh kan aya jelema bodoh salat ge kan nu bodoh moal beres aya jelema bodoh tapi teu daek ngaji begitu ngalah wudu pas ngalah wudu cairna kurang pas ngeujeuna endek ngumbah suku nu kenca eueuh cai bodoh kan akhirnya tetep baiknya ada salat ke masjid begitu salat dengke salat dengke ieu dikalurkeun hiji Allah dengke Allah sabelah maksudna nu ieu doang nu napak di henteu lo ditaranyakeun ku dosen ke di salat aing nanya sih eta kunaon sih dengke Masya Allah gak aya ge lamun aya di huru hara di lembur ya di lembur besi aya nu hajat wow aya golek aya naon urang deuk nurunkeun hujan kan salat 2 rakaat tapi salatna sabelah ieu diangkat ka luhur salat sabelah ieu diangkat paranti nurunkeun hujan tengah peuting kukula geus pernah dicoba abreg-abregan teh hujan Masya Allah dan mantak tilok deui lah izin ka Gusti Allah henteu lah pernah terjadi kula eta dibere wiridan ku almarhum abah salatna sabelah doang kitu tah sabelah napak sabelah jengke baca ayatna mah dikeun aing mah geus mah baca bae deui teu eta bener aya anu hajat tadi teh 3 barungan aya nyaho coba wiridan ti almarhum dibaca atau kukula bari jengke maksudna salat suratna eta rakaat kadua suratna eta bari jengke setengah jam salatna jadi 20 menit ruku 20 menit urang jengke tah bangsa anu boga penyakit darah tinggi darah rendah moal beres bener eta kakarak sarakaat naik ka 2 rakaat geldug wah hebat aing yeuh diijabah eta aya kos kituan tah ngaranna ge keur ngora dimanta gajeun teu dipake ku kula paling ge paranti lamun hujan doa dibaca ku kula pernah Rabbi firli wali walidaya kan eta lamun hujan eureun pernah hari Haji Pendi diturunan kan ku kula hajat Haji Epi berg cak nyana ieu doa ti kiai dibaca ku Rabbi firli bangkaning bareng Rabbi firli wali walidaya warhamna kamarwan
eta hujan makin gede. Haji Epi geus kieu bae. Bisa doa kiamat cek eta teh. Mendang di sana, nanti kiai. Coba teruskan. Rabbi pilih wali waidai warung terus. Boh, tenda hiber. Cak aja pinggir nggak sudah ngadoa nggak ngadoa lah. Bah, hati mah acak-acakan cek ya. Acak-acakan kabeh. Barangnya na teu ngadoa, teu hujan. Atuh malam eta nya jeung Haji Nasir diusir teh balik. Balik sia. Tenda aing acak-acakan. Atuh bebeja isuk ka kula ka itu Ki. Doa teu banjur, hadiah heula teu. Henteu ya. Atuh teu beres, bentar guguruna kudu make kukudang. Nyaman teu kukudang? Ya? Dasar cililenci. Nah, jalan sholat isya belah, tuh iya dikaluhurkeun, kabeh kaget. Ayo ditanya coba, beres sholat ditanya. Sia sholat kunaon eta tadi? Ih, ulah sok ulah tanya sholat bae sih cekna teh. Lain, kabehan dijaduan apa kayak sia masih jam mah hiji. Aing wudu cekna teh di keran, pas deuk mbah ieu, eueuh caina. Mantap teh ditapakeun ku aing, tolol sia mah. Eta karana bodoh. Supaya kasorot ulah bodoh baik. Ieu lah rahmat Kanjeng nyorot set atuh bebeja sia. Kasaha tah mantap aya rahmat Allah. Masyaallah ulah bodoh-bodoh teuing. Hakos aya deui nu bodoh. Du bodoh jelema ditugaskeun jadi imam. Begitu ditugaskeun jadi deuk imaman. Itu kan kudu wudu deui ada. Nah, mbaknya sih dilangsungkan bahkan diitut batu keluar nyana nita nu bodoh nita nunjuk imaman gitu kan imaman tah itu mah keluar kan imam eta nu bodoh teh nangtung we di hareup ku tukang geus ngajajar deuk takbir imam can takbir sih nyana tetep kieu bae tuh datang ka 15 menit 20 menit datang ka setengah jam can takbir akhirnya sholat masing-masing kan sholat masing-masing mau kebal amat si imam ke takbir ngomong henteu naon henteu geus beres kabehan saralat ditanya sia nangtung bae emang kurang aing nungguan imam sakena nungguan imam siap tadi tidak jadi imam lain beusi aya nu ngimaman nu sejen aing titah di dieu kan opo eta nggak rusak kakak lain bodoh karena lu baca kula datang ke bodoh di pondok Kanjeng Nabi diutus rahmat menyorot Masya Allah matak Masjid Hasbunallah mah atuh kasorot ku rahmat Allah atuh datang ke ulu sholat nih para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang nyaritakeun Kanjeng Nabi kakara umur 20 cuplikan nu kamari 20 hiji keur bebejeuna tinggal 22 23 sampai 25 dan selanjutnya eta mah caritaan di lembur kula di Cilongok bakal dilanjutkeun ieu mah di dieu mah geus sakitu maulidan nu tadi geus urang nyaritakeun Kanjeng mah resep bae masyaallah karim luar biasa aya jelema ieu di jalan teh ada ka Madinah begitu di ka Madinah kendaraan anak baheula makan onta sakedupna teh wah kena angin onta pablesak nyana ge ragag gitu ragag nyana aduh ngan untung haju disalametkeun ku Gusti Allah onta aya deui nyana naik berangkat salametlah datang ke Madinah begitu dekat masjid aya tukang samangka itu baheula makan masih meureun di zaman Kangjeng mah saya ayana ngan di sisina tukang samangka nyana nanya ieu samangka ieu sabaraha samangka ieu sekian lain itu mah samangkana mahal gede oh iya geus cek nya teh ke kula deuk meulina tah salat iya geus malah geura ka ditu bae ka masjid ayeuna salat ka masjid biasa beres salat panggil jeung Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi ente salat samangka hah izin atuh cek Kangjeng Nabi kitu kunaon tuh di jalan menang musibah ku Gusti Allah disalametkeun alhamdulillah datang ka bisa ka dieu kunaon deuk salat deuleu samangka haju eta keur salat cek Kangjeng Nabi maning meuli samangka nu leutik apa nu gede atuh kudu isi cek masyaallah tuah
kanyahoan di jalan kene kukula geus kanyahoan ku Kangjeng Nabi ba ieu urang ulah pajar teu kanyahoan nu mantak urang deuk maulidan teh sing hade inget ka Kangjengna tadi ge kula moal ka dieu sebenarnya mah kula moal ka dieu ge beda sabodo lah teh kodat teh moal ka pondok lah lantaran eta tadi nu keur mimiti dicaritakeun ku kula tadi ngan aduh cek kula teh ieu mah kula mah lain deuk ka Masjid Hasbunallah lain deuk ka panitia lain deuk ka Jipendi mah kula mah ka ibu-ibu bae mana kamu hayang kapanggih jeung ibu-ibu kula mah jeung ibu-ibu ga lain nu kolot da ieu lah jadi malam ieu urang caritakeun Kangjeng intina masyaallah Kangjeng memandang urang boro Kangjeng waliullah ketika disalaman assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir nyana ngajawab ketika orang salam ka wali sanga assalamualaikum ya Sunan Rahmat ngajawab nyana bahkan neuleukeun ka urang teu maot assalamualaikum ya Maulana Hasanuddin Banten atuh Syekh Maulana Hasanuddin neuleukeun pernah ieu ge haji pendek kukula dibere cara-cara kos kitu pernah nyana assalamualaikum ya Hasanuddin naon sia orang Hasanuddin urang di nah ilah para jamaah kaum muslimin urang cinta ka Kangjeng nyaritakeun Kangjeng nu sakitu hebatna eueuh bosan-bosanna jeung nyongsrong bae kunaon eta rasa cinta urang ka Kangjeng mentak dicukupkeun heula sakieu insyaallah iraha-iraha urang lanjutkeun deui nu jelas nu penting tanda urang cinta sehingga urang karahmatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebabina Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin apunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganna leuwih-leuwih ka para panitia jeung ka warga di dieu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.